mana? Tadi pamere tah. Aita. Maneh ge meunangnya. Tahu mana hiji si bapak tuh tadi tuh. Mana si bapak lagi make kaos beureum ninganan. Nah, ari mah dosa naonnya? Kayak gitu. Ing maneh mah dibarere aing mah henteu. Apana po beungeut meureuh teh. Udah berenang aing mah tadi teh beungeutnya. Aing mah beungeut anak mere kumaha teh. Minum ah. Oh, sama gampang kayak heula atuh minum kabeh ge hayang minum. Haus. Oke, heula tenang we atuh da pasti kabagean sok teh. Sok aya mah kieu. Lamun hayang adil, hayang kabeh rek minum kabeh, kuing diatur. Sistemna kieu, teteh di dieu mah di dinya. Tah, ngantri. Jadi anu nya, emangna sek nyokot BLT. Kan gitu. Antri. Maksudna diatur hiji-hiji bareng minumna. Jadi sistemna kieu mah anu nyekel dihitung tina huruf A. Engke dihitung hiji-hiji. Ketika pelebah huruf M berarti minum. Ngerti? Ya, contohan kuing enak ieu. Ningali tuh contohan. Ieu, ningali tuh. Mik we ieu gitu. Teh balik. Tah jadi anu nyekel tina huruf A nya. A B C D E F G H I J K L M. Berarti minum. Geningnya bisa aja tau mah. Ngetong lo bateuing. Ayeuna girinan urang. Anu kadua, nah gitu. Hitung heula. A B C D E F G H I J K L M. Mana ge kabagian M. Eta gitu. Manirahim. Nah, gitu. Up. Katilu atuh. Katilu sama hayang ngin. Sok heula, sok dihitung heula meureun. Sebab A B C D E F G H I J K L M M eta M. Pan di dieu M lagi meureun. M di mana M di dieu. Masuk model teh main kelawak wae. M-na di situ. Pan ngitung M. Geus nyekel can? Hah? Geus nyekel? Geus. Balikan deui ke mimiti. A B C D E F G H I J K L M. Jadi mana deui eta M teh? Apaan ti mimiti deui cenah? Oh jadi geus nyekel teh nguriling. Nguriling. Enak kadua. Enak ka urang. Ih, menikah geunangan teh. Heula cicing ulah minyak. Ulah sok ngomong. Tong lo bating sesakeun sakitu we. A B C D E F G H I J K L M M. Minum. Heuh, ning cekal ku maneh mah ka bagian M na. Dia, beduh we ingat. Kilo. Udah pas aya keneh. Ayaan. Sakanya. A B C D E F G H I J K L M. Ieu M. Pan M na ge di dieu satehon mah ge di kadawak ya mah. Nah, sama cengar-cengir ngamun naon? Ternyata Naon? modus naon teh pan dia dihitung meureun. ada bau-bau kebohongan. Ai teteh nya sian dia dihitung